Indung tunggu rahayu, Bapak tangkal darajat. Tah naonnya sakumaha nu diuningakeun Jawa Barat gaduh program jabar nyaah ka indung. Naon sababna? Kumargi ayeuna seueur murang kalih tah anu terjebak ku gaya hirup atos kitu jadi ngaberatkeun kanu jadi indung bapak utamina mah ka indungnya kanu jadi indung. Kumaha tah permasalahanana? Seperti contohna nya seueur ayeuna murang kalih anu kajebak ku pinjaman online, ku judi online, nu tanggel waler teh sahana sepuhna terutama ibuna. Tah ku kituna urang sadayana kedah ngarojong program di Bapak Gubernur nu enggal nyaeta program jabar nyaah ka indung. Hayu sasarengan ayeuna mah urang nyaah teh sanes ku cariosanana tapi ku sikap sareng perilaku urang supados teu kacanda ku sakaba-kaba. Hatur nuhun.